Ngopi mah, Cek? Ah, moal mang. Keur puasa. Geus 5 poe. Oh, syukur atuh. Hari ini jam sabaraha nya? Jam 2. Oh, jam 2. Ekna nanyakeun jam. Ah, henteu. Asa jongjon we kitu ari geus salat lohor mah. Mang, ari peuting aya bangsat nya. Heeh, Jam sabaraha? jam 2:30. Nah, abi teu ngadenge nya. Padahal jam 2:30 mah abi teh keur salat tahajud. Sok itu tetangga oge nu kabangsatanana. Oh, tatangga. Tuh nya. Da abi mah di imah sok ngaji wae. Matak imah teh terhindar dari mara bahaya. Ah, eta mah keur apes ya meureunnan. Biasana nu sok apes mah kurang sedekah eta teh. Matak abi mah moal poe Jumaah sok tara elat da. Mere sedekah ke anak yatim. Geus katewak da ce, budak keneh bangsatna we. Budak keneh geus jadi bangsat. Abi mah da harita keur hamil tara leupas tina zikir. Matak budakna oge ayeuna saroleh. Syukur atuh. Heueuh nyata. Jadi teu ah. Geus hujan. Cek, eta murag. Naon nu murah? Duit tuh. Oh, duit. Penyanna teh iman. Geus di mana, Cek? Geus tolap ilmu ti madrasah. Oh, Tibatan ngariung ngomongkeun batur pan. Mending keneh ngariung bade ngadengekeun ceramah. pantesan atuh mah make gamis. Nya tuh. Da abi mah sanajan di imah oge sok ngajaga pisan aurat. Lain sih cuma di WA menit teu ngabales-bales Atuh datana nyabak HP abi mah. Komo di imah mah. Leungeunna oge sok pabeulit jeung tasbih. Rek naon gitu nga-WA? Eta ban motor teh rek diganti ayeuna moal, mumpung eueuh gawe ya. Ah, moal waras sih na teh mang. Soalna arek kurban sapi heula. Wah, rek kurbannya. Arek kurban sapi anu beratna 500 kilo. Pirang-pirang atuh bisa kurban. Alhamdulillah nya eta. Pan abi masuk sedekah subuh. Matak rezeki teh mending ngocor siga cai curug. Cek, ai ibadah mah tong sok dipamer-pamer. Nah, saha anu pamer? Abi mah ieu pastabikul khairat, Naon eta teh artina? berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi teh perlu diomong-omong ka batur atuh cek, ai ibadah mah. Emang heueuh ari ibadah mah, ulah sok diomong-omong ka batur. Nah, tuh maka diomong-omong ka abi. Pan amang mah geus dianggap dulur lain batur. Hah? Kita bunyinya. Oh jadi kieu we nya kalakuan teh. Goblok sia mah. Disatukangeun aing teh kieu we meureun nya heudeui ka awewe. Lainna usaha sia mah kalangkah ngalapakeun teu euceung. Leuweung mun hirup teh geus seguma. Ieu mah kumaha ribu keneh geus loba cetak. Ge awewena di meuni atel di kalalaki batur teh. Leuweung lamun kasep sia teh. Beungeut jiga adukan oge loba gaya sia mah. Geus mah goreng patut, memul usaha. Anya nyeri di kalau jadi pamajikan teh. Najis aing mah gablek salaki jiga sia. Ini kena init aing. Abah, ari eta saha? Duka tuh ayang. Abang eta apa? Duduknya rekon dulu mah teh. Aing mah salah jelema. Pengen teh salaki aing. Ya. Ih, alhamdulillah abang. Ada boga milik teh bere atuh kolot. Ngan haya we anak jeung pamajikan wae. Da kolot ge hayang ngasaan rezeki maneh. Mah, Naon eta Aa? nya masian kanggo mama. Padahal mah kena aya atuh Aa. Teu kudu mere ka mama. Mama mah aya keur maneh oge geus pirang-pirang. Assalamualaikum. Geus ti marana. Tos ameng mah. Kitu we da adi boga duit teh. Ini teh bararetah ngajadog di imah teh. Leuh mun ulin nanti ujuk aja kan jadi kolot. Imah kumaha? Ora ah. Assalamualaikum. Terus di marana. Tos ameng mah. Heuh tah kitu Aa. Ajakan istri jeung anak teh ameng. Karunya di bumi wae mah bisi keseleun. Nya mah. Kunaon? Pas saya mah sareng si teteh. Beda pamajikan maneh mah kitu. Teuing da diperhatikeun teh meuni teh bener pisan jadi awewe teh. Kitu patut maneh mah boga pamajikan teh. Ih, uyuhan aing mah. Kunaon Aa? Pas saya mah sareng si teteh. Heuh sok tenangkeun heula ayeuna mah. Kae lamun tos tenang, sok obrolkeun duaan secara baik-baik. Mama mah moal ikut campur. Da eta mah urusan maraneh duaan ngan mi HP. Dina omongan singkane ulah nepi ka nganyerikeun jadi pamajikan. Geus paket deui wae. Non hayo, we balanya online. Ieu mah diberean duit ku salaki teh lain uyuh kudu hayang neuneun. Nu aya kalang hayang meakeun. Moal aya kagablek kieu model kitu mah.
Teteh mesen paket. Nya mah, Meser naon gitu teteh? meser mau kena mama. Cobi atuh buka. Mama hoyong ningal. Kayak upami saya mama ge bade meser. Oh, mangga mah. Kunaon? Riet mah. Karek aya nu karasa sakitu ge meni ogo. Ye, mama mah karek lieu itu emang secara dirasa. Ngomong we tama keroga ngaulaan salaki. Dasar ngadul. Duh, Kunaon teteh? riet mama. Heuleuh. Landongan atuh. Atos teh acan. Teh acan mah. Geura landongan atuh. Mam heula we. Nya mah mungkin we. Hari anu karaos teh kedah enggal-enggal di pariwas teteh. Ulah diantep. Urang pariksa we atuh yuk ka klinik. Nya mah mungkin we ngantosan si Aa. Ah lami ngantosan si Aa mah. Hayu we sareng mama dijajab. Nya mah. Mah, enak tuh tumis kangkung kayak si teteh. Sangeunah-ngeunah lagi tumis kangkung atuh. Sarua we rasana mah. Ada hayang ngeuna we nya anger meureun kudu beunang inung. Biasa mah nya si teteh masakna. Ah nyalain bisa, anda pamajikan mah emang sakuduna bisa masak. Kan sakitu ge abut mah. Mah, enak tuh tumis kangkung kayak si teteh. Oh menang si teteh ieu teh. Gusti meni raos. Eta teh nganggo bumbu naon wae teteh? Upami hoyong raos gitu. Ah biasa mama bumbu nama. Dening kersaan masak nama. Kin ajarkeun mamanya. Mangga mah. Mang, geus beres can motor teh? Geus beres cek, kari mayar. Gampang mayar mah. Nu penting mah aya we duitna. Geus aya duitna. Can aya nyata. Sugan teh nanyakeun motor teh rek dibayar. Emang rek dibayar. Ngan engke. Nganyuk atuh eta mah. Heuh nganyuk heula atuh. Tong dianyuk atuh cek. Mun dianyukan wae mah kayak bengkel teh mah maju-maju. Hayang maju mah rodaan. Engke kari ngadorong. Cek, sing karunya atuh batur teh keur usaha. Heuh keur usaha. Cik saha keur nongkrong. Tong sok nyapirakeun tanaga atuh cek. Nah saha nu nyapirakeun? Eta euceung nganyuk teh sarua jeung nyapirakeun tanaga batur. Mang, ulah sok salah arti ya. Ari ngaranan nganyuk mah maknana menunda pembayaran. Lain nyapirakeun. Geus lah tong loba teori, geura bayar we. Kayak heula tong wara bayar-bayar. Ieu motor geus bener enca. Geus bener atuh. Da ngomen motor di bengkel ieu mah alus, secara di bengkel nu lain sok sarupaya. Nah, maka jadi ngabanding-bandingkeun jeung bengkel batu. Nya euceung ngeurah apal we kualitas bengkel di dieu. Mang, ari hayang berkualitas mah pagaweana we sing alus. Lain ngagoreng bengkel batur. Cek, emang Komar teh? Eueuh, aya ge Mang Udin. Oh, ada ke Mang Komar dah. Atuh ka Mang Udin we. Ah, dah perlu naga ke Mang Komar. Emang ka Mang Udin teu perlu? Henteu, teu perlu Mang Udin. Ih, lamun ngarengeun nyeri hate sia. Nah, make buat nyeri hati. Heuh ngomong teu perlu Mang Udin. Si gawe Mang Udin teh berguna. Oh, ari teu perlu atuh. Emang Mang Udin bisa ngechat? Ngechat lah. Ah, teu kudu ka Mang Komar atuh. Abg bisa ari ngechat mah. Nu bener itu ya. Bener, teu percaya leh. Teu, Barina ketang, da percaya mah kudu nage ka Allah lain ka abi. aslina bisa ngechat. Asli atuh, nu palsu mah huntu. Cuma hari wae batur keur aya perlu teh. Kena aya atuh, ari beuki heureuy teh awet ngora. Ah, si Is hari wae kalah cerai jeung salakina. Da heureuy jeung salaki batur. Bisa abdi keur aya perlu. Perlu naon atuh? Duit. Perlu jelema. Jang nitah ngechat ayeuna keneh. Cek abi ge tadi naon? Geus we ditah ngechat mah ka abi. Abi ge bisa ari ngechat mah. Ngechat pager, ce. Bisa. Heueuh, sok mana nomarna? Urang chat. Ih,